Cicerem ini tidak jauh dari jadi sejarah. Karena kenapa Cicerem Rema? Karena ada sejarahnya. Jadi Pacireman, tempat pertemuan. Berarti kalau Alia mau ikut jualan seblak, boleh dong? Nah, Alia mah nanti Pak RT jadi asisten saya aja. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wah. Wengi ieu semangat pisan euy. Aduh. Abong-abong kasumpingan tamu nuti. Pokona mah jalmi-jalmi sukses ieu mah. Wilujeng tepang sareng abdi Pak RT Sukardi di Kampung Cirame. RT modern nu ngagaduhan loyalitas sareng dedikasi tinggi. Sanajan teu gaduh bengkok sareng gaji. Tetap galau selalu. Galau mikiran rakyat nu teu acan gaduh modal. Galau mikiran pembangunan nu teu acan merata. Lain sagalau-galauna. Tetap anti korupsi. Atuh da bade nu dikorupsi naon atuh Pak. Tos teu aya naon-naon. Tos seep. Aduh, kumaha ieu teh? Tapi wengi ieu. Kru bunga sadaya ieu teh. Tas cair. Oh, nya. Nah, wengi ieu Pak RT bingah pisan. Sabab kunaon? Sabab dina wengi ieu ngabahas atau ngeunaan atau temana nyaeta kisah sukses Telaga Biru Cicerem. Tepuk tangan. Segala mah ieu teh ayeuna tos gaduh kenangan di Cicerem ya. Subhi, maneh gaduh kenangan di Ciceremnya? Eta sareng nu kahiji di mana eta? Kandas. Nu kadua ditalak. Aduh Pak RT oge hampir kenging kenangan ti Cicerem teh. Alah, curhat di bae Pak RT. Ngan kaburu ditalak 3. Mohon euy. Kadang-kadang Pak RT sok ngalamun inget ka pepotongan. Tapi ayeuna mah teu ngalamun. Da ayeuna mah kasumpingan 2 tokoh pariwisata kaduela. Nyaeta aya Pak Diding Ibrahim. Nah, Pak Diding Ibrahim. Diding Muhyiddin. Diding Muhyiddin. Ya. Oh, Diding Muhyiddin. Pamirsa Dumai Sadaya, Kampung Dumai Sadaya. Pak RT salah ucap. Ingat kepotongan sih. Ingat kepotongan biasa. Aduh. Sekali deh aya ketua BUMDes Desa Kaduela nyaeta Pak Iim Ibrahim. Siap. Nah, Pak RT teh salah ucap ayeuna mah. Tah, ieu aya deui Pak Didingnya. Aduh, ieu teh tokoh-tokoh pariwisata Kaduela ieu teh. Duh, anu tos ngawangun ngarintis Cicerem ayeuna ageng pisan Cicerem eta namina sampai ke Asia Tenggaranya. Iya. Muhun eta ningali di Facebook eta ponakan abdi teh keur dipoto sareng lauk ngaronyong. Eta teh. Ningali di Instagram, ningali pepotongan teh keur ayun-ayunan. Aduh, mohon eta teh. Wah, pokokna mah hebat eta ayeuna mah Cicerem. Kapungkur ge nya. Kenging penghargaan ti Bupati Desa Wisatanya. Ya. Tepuk tangan. Aduh, hebat pisan. Ayeuna Telaga Biru Cicerem baheula mah eta da lebet ge. Lebet wae gitu nya mohon eta. Nya ayeuna mah nya. Nya kitu teh nya Pak nya. Mohon da aya retribusina atuh da. Kanggo nya pangwangunana, kanggo pemeliharaan, nya kanggo sajabah-sajabahna nya Pak nya. Tah, teu kenging buruk sangka teh nya. Teu kenging buruk sangka sakali deui warga Dumai nya. Nah kitu. Kampung Telaga Biru Cicerem. Tah ayeuna warga Dumai Sadaya ieu tos katingali kan. Nah,
tos jentre tos jelas saha eta nu ngarintisna ya. Saha eta nu ngawangun step by step cak bahasa Inggris namanya sakedik ayeuna tos dina sajarah pariwisata Indonesia ya, dina sajarah pariwisata Indonesia teu aya nu ngaran pengunjung di titah balik deui teh kecuali di Telaga Biru Cicerem. Bener teu? Saking kolobana pengunjung, tepuk tangan. Laras teh, Pak? Ya. Mohon. Ucruk-ucruk abdi teh sareng pepotongan teh kadinya gitu loh. Ari kitu cenah punten cenah tos kalobaan teuing cenah mangga kenjing deui cenah. Aduh, nya entos lah abdi mah sebagai warga negara yang baik nya ngiringan we gitulah. Bari jeung gegelendangnya. Ento gegelendang ento. Duh, dina sajarah teh eta. Waduh, eta saking kulobana teh tahun sabar eta, Pak? Kitu teh. 2020. 2020. Akhir tuh. Jadi eta tamu nu sakelobana eta teh nyaruih deui. Datos pinuh tuh teu kawadahan. Eta jelema teh laukna bae ge sarieun bade dipoto teh. Baralik deui laukna oge gitu. Nah, ayeuna urang coba-coba ye naros ye kadua tokoh pariwisata kadoela nya dina eta beureum kalebetna kana BUMDes-nya eta pariwisata eta teh. Eta cenah ge aya nu warga Dumayan mah sok aya nu naros cenah eta mah cenah swasta cenah meureun lebetna ka pribadi berarti salahnya. Salah. Aduh, Subhi. Salah maneh teh. Nginformasikeun teh salah maneh Subhi. Aduh tanggung jawab maneh Yung. Nginformasikeun teu beres cenah eta Talaga Biru Cicerem mah cenah saya oge cenah karena swasta nu ngelolana cenah. Cak saputra desa nu ngelolana oge tepuk tangan. Atuh. Kumaha sih ieu teh? Hah? Uih deh ka dieu. Ngaleut heula, ngaleut. Mangga ngaleut heula, ngaleut. Pak Iim, Pak Diding mangga ditampi. Eta saking dipika hormatna nya. Tamu wengi ieu mah jaburana teh kuehna teh rampeyek. Buahna duet naon eta? Duet. Sok inget bahasa SMP umpami ngalah duet teh nya ka makam kadoela. Osoknya. Aduh, eta duetna aya keneh teh tah. Di kadoela teh. Teu aya. Teu ayanya. Ditebang. Oh, tos ditebang nya. Padike duetna tos ditebang. Uih deui ka dieu nya. Nah, eta teh kumaha kawit-kawitna. Nah aya ide, aya gagasan naon kok. Ujug-ujug langsung ngelola Cicerem teh. Terus meledak akhirna viral eta sajagat dunia pariwisata. Warga Dumai sadayana. Cicerem Talaga Biru viral ayeuna teh. Nu lauk ngaronyok pokona mah nya ayun-ayunan ngan kade ti kecebur. Eta kumaha enggak? Eta mah sawe nu bade ayeuna ngawalarna. Wadiding nya muhun. Wadiding teh tokoh pemuda juga namanya. Aduh, badanna teh seterek nge-gym juga namanya. Mangga, Pak Diding. Telaga Biru Cicerem anu kapungkurna Muhun. Eta teh tempat pamandian. Mohon. Pamandian warga. Da kapungkur mah kan teu acan aya wisata anu begitu viral karena kapungkur mah kan dan aya zaman medsos. Mohon. Nah, janten secara pemasaran Kampung di Dumai publiknya itu. kan kapungkur mah teu aya. Nah, ukur Kampung carios tinu carios Dumai. gitu. Iya. Nah, eta Teh teh Dumai. Talaga Biru Cicerem Teh teh naon? di Sukarame. kawit nama ti nu ngelola Sidang. teh swadaya masyarakat. Oh, mau teu acan aya BUMDes begitu Teu dah. acan aya BUMDes. Aku mending teu upami wisata mendingan ku BUMDes tah mendingan sorangan.
Atau mendingan sorangan ngajegeran. Atuh artosna lebet sadaya. Bumdes masih toran pangintennya. Mohon aya setoran. Janten begitu dikelola ku Bumdes. Karena Bumdes mah kan badan usaha. Mohon. Otomatis ari badan usaha mah pasti berpikirna karena bisnis. Tepuk tangan. Dapat diki oge bisnis. Nah, jadi Bumdes itu badan usaha milik desa yang mengelola Telaga Biru Cicerem. Oh, gitu. Di Bumdes itu butuh orang-orang yang benar-benar untuk memajukan desa. Sekedap. Warga Kampung Dumai, catat. Iya. Bumdes memerlukan orang-orang yang punya keinginan untuk membangun desa. Tepuk tangan untuk Bumdes. Mangga lajengan. Salah satuna Pak Iim, Ketua. Ketua Bumdes, Direktur Bumdesna. Nah, anjeunna gaduh pengalaman. Mohon. Nah, janten Pak Iim selalu berinovasi di bidang pariwisata. Mohon. Karena Pak Dirut, Pak Iim ini dipercaya ku masyarakat janten Direktur Bumdes. Otomatis Pak Iim iya Mohon. punya skill, punya mindset yang bagus untuk memajukan wisata. Buktosnya seperti ayeuna. Tepuk tangan buat Pak Im. Aduh, teu disangki ya Pak Im nu hideung manis. Pariwisata ieu teh aduh. Eta ieu hoyong naros naon? Hah? Gaji ketua Bumdes sabaraha? Aduh. Palabora. Aduh nanya gaji segala. Aduh. Punten Pak Im aya nu bade tumaros cenah digaji henteu. Di Bumdes teh digaji henteu Ya. gitu. Pertama saya salam kenal dulu ya buat Pak RT. Punten Ari Abdi teh memang asli orang Kaduela, tapi Ari ngomong Sunda teh kararagok. Oh berarti bahasa Indonesia be? Paur di Kampung Dumai ieu aduh geuning cenah eta ngomongna bahasa Indonesia naon bahasa Sundana teh pabaliut cenah pas kasar jadi hampura gitunya Aib, campur aduk gitu. Punten Pak Im. Abdi oge sami. Ieu deui abdi mah asa kumaha nempo Pak RT teh gitu. Ih, diganteng teh. Punten nyapa tuh. Gitu kan. Close up. Jadi gini Pak RT, namanya kita orang desa yang jelas kita itu tinggal di desa bagaimana kita berinovasi menggali potensi tentang di desa itu untuk penghidupan masyarakatnya. Jadi kita itu sebagai Bumdes, badan usaha milik desa yang notabene bagaimana potensi yang ada di Kaduela supaya menjadi nilai rupiah. Tepuk tangan. Aduh. Pernyataan nu jujur kieu ya jujur ya. Aduh, Siapa RT? Aduh. Abdi Saya ngajak salaman. eta Pak Diding oge ngajak salaman. Saya tuh sebenarnya agak grogi lihat Pak RT ini. Kok dipandang-pandang kayak Pak Soekarno sedikit tapi Tapi dah sanes bapak bae. Mun dua popotongan abdi kitu cenah seperti nyariosna itu. teh. Mohon. Mun eta. Aduh, mangga terus. Mangga. Jadi tadi mungkin saya menyambung dari Pak Diding ya. Mohon. Memang Telaga Biru Cicerem ya, nama memang aslinya itu kan Cicerem. Karena bagaimana kita untuk promosi supaya mudah dan memang orang penasaran seperti itu. Cicerem ini tidak jauh dari jadi sejarah. Karena kenapa Cicerem Rema? Karena ada sejarahnya. Ya, Jadi ya. Pacireman tempat pertemuan. Oh, Dari siap. siap. Aduh, cuma Pak RT.
Abdi ngaleut heula Pak Warga RT. Dumai Sadaya, mangga dileuteun, mangga Ditampu. Warga Dumai Sadaya, pan sababaraha episode urang tara mireng tentang sejarahnya. Nah upami wengi ieu urang mirengkeun bade diguar sejarah Cicerem teu naon-naon. Siap. Awas si kade ya. Powong popojok nu beulah ditu tu kade tuh. Nya, popojok nu beulah katuh ka kade. Nya, kopi berem, kopi koneng, kopi bote. Gudabar merah, aman. Aman. Nya tos, mangga dilanjut. Enggak Pak RT ya, aya kemenyanan teu? Alim ah. Jadi memang dari kita asal kata dari Kaduela ya memang karena bersangkutan. Kaduela itu asal katanya dari bahasa Cirebon karena kita itu berdekatan dengan wilayah Cirebon. Memang dulunya Kaduela ini masuk wilayahnya Cirebon. Ya. Jadi Kaduela ini dari asal kata duduning elek, jadi jauh dari kejelekan. Seperti itu. Duduning elek. Jauh dari kejelekan. Kedu ala. Kedu ala. Kedu itu jauh, ala itu bahaya. Atau kejelekan. Jadi Kadu ela jauh dari bahaya. Iya, Dari Oh, kejelekan. Kaduela itu jauh dari bahaya. Tepuk tangan. Pantesan ieu narasumber nu dua ieu mah kadieuna teh ieu tepat waktu. Terus kadieuna oge sehat gitu. Benten eta aya ieu naon eta narasumber ka dieu kalah nyeri huntu. Atuh ripuh ieu di dieu ngadon nyeri huntu. Tapi abdi ge Pak RT sabenerna mah nyeri huntu ieu teh. Tapi setelah nempo Pak RT teh rada cager gitu teh. Kawas-kawas nama Pak Im lamun SMP tatangga mah teh adik kelas gitu ieu teh. Ieu teh Pak Im Pak Diding oge itu adik kelas ya teh. Aduh senior aing Bentar. Siapa ya? Mangga dilanjut. Ya, Dilanjut. Atuh dah. Jadi itu tuh Cicerem itu dasar dari kata Pacireman, tempat pertemuan. Karena di Desa Kaduela ini ada namanya padukuhan, dulunya padukuhan, yaitu Padukuhan Janggalamani. Jadi tempat pertemuan antara Syekh Abdullah Iman dan Syekh Maulana Makdum Abdullah di Cicerem itu. Tapi dulunya Cicerem nggak seluas itu. Seperti itu. Jadi di sana ada juga banyak sejarahnya. Ada namanya Batu Musyawarah, ada Gua Kidama. Nah itu di situ jadi Pacireman, tempat pertemuan antara Syekh Abdullah Iman dan Syekh Maulana Makdum Abdullah untuk membahas tentang ketatanegaraan, agama. Dan sekarang pun Desa Kaduela itu nyebutnya buyut. Ada buyut Janggalamanik di sana. Makanya mungkin Pak RT juga harus main ya ke sana. Oh, Benar tuh sih di situ aya namanya buyut gitu. Punten tadi Nuhun nama mangga. bade amang teh kasih cerem teh bade gitu. Ngan kaburu putus sareng kabur teh jadinya kumaha nya. Duh itu. Ya. Tapi tos sering ieu mah sering amangan mah waktu SMP teh upami weh eta di dinya Oh gitu SMP oge Pak RT teh. SR Pak SR Sugan tes langsung SMA sugan. Sakedap Pak. Mohon mangga. Warga Dumai Sadaya saparantos tadi paparan ngeunaan sejarah Cicerem, sejarah Desa Kaduela. Siga-siga nama ye aya pengembangan ka wisata religius ya. Nya eta rek ngembangkeun wisata religi cika nama ye. Cenah paimnya. Sanes kitu. Nah, dia rencana ke depan, tapi saya sebagai warga Kaduela yang memang kalau wisata religi kayak gimana ya? Kayaknya kesakralan tuh terganggu. Jadi mungkin ada potensi lain yang akan kami gali dan sekarang udah digali. Kaitannya tadi mungkin dari sejarah Pacireman kita karena kenapa Cicerem itu bisa seperti itu? Karena memang sejarahnya ada dan tempat pertemuan.
Jadi sekarang pun jadi tempat pertemuan para wisatawan. Iya, Jangan Nun. sampai Pak RT main ke Cicerem bertemu dengan tadi siapa Pak RT? Popotongan. Potongan, kan seperti itu. Iya mak, karena Pak RT nu dibales. Ngantos Pak Im hostna we lah. Potongan dipotong. Padahal mah Pak RT oge teh gaduh potongan di kadoe. Kali itulah Pak RT. Man, aduh ieu teh cek sepuh mah ieu teh mateng kliwon. Jadi di supan teh asak-asak mateng kliwon cenah mah. Tapi saya salut dengan pernyataan dari Pak Ii, meskipun ada sebuah objek wisata sejarah yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi wisata religi, tapi dia tetap dengan idealismenya. Itu sebuah idealisme, bahwasannya kesakralan dari situs itu tidak mau terganggu. Sehingga dia tetap mengembangkan wisata-wisata yang sifatnya mungkin bisa dikatakan untuk istirahat, untuk hiburan itu saja. Saya salut kepada Pak Iim karena ini adalah sebuah pernyataan idealisme dalam menghormati mungkin leluhur-leluhurnya, buyut-buyutnya. Tidak mau diganggu. Itu yang perlu dicatat. Jadi kita mengembangkan wisata itu tidak hanya berbasis bisnis, tapi juga harus mengutamakan yang namanya bagaimana pemeliharaan situs-situs itu. Tuh. Bukan begitu Pak Iim? Ya, kaitannya dengan itu, makanya karena tidak hanya kita tuh namanya desa itu, sekarang kan kami ini predikatnya sebagai desa wisata. Iya. Yang tadi dikatakan Pak RT ya, Iya. se-Kabupaten Kuningan, padahal kami ini sekarang ini ya maaf ya agak sombong setiknya Pak RT. Asia Tenggara. Kami ini juara 2 ADWI Kementerian Desa, juara 2 se-Nusantara, se-Indonesia Pak RT. Mohon. Jadi meureun sombong teh nya se-Indonesia mah. Sa desa Sukarame teh suka naon gitu. Jadi alhamdulillah. Kampung Cirame. Saya itu juara 2 se-Indonesia. Sekarang lagi proses juga. Kita itu udah 50 besar se-Indonesia Kemenparekraf ADWI. Yang alhamdulillah sekarang lagi proses. Dan kita juga didoakan ya Pak RT kayaknya kemenyannya ada, semoga desa kami bisa 1, 2, 3 lah. Iya. Jadi kami ini diundang ke Jakarta untuk mendapat penghargaan. Tapi kami bersyukur sebagai warga Kaduela sekarang kami 50 besar di ADWI, sekarang proses untuk ke peringkat 1, 2, 3. Warga Dumai Sadayana doakan. Ya, didoakan teh. Doakan lah tuh, udah tetanggi. Itu nyandak dompet itu Pak RT. Eta Pak Iimnya obong-obong tos di Jakarta. Ka Pak RT teh kumaha teh. Aduh, disangkina teh Pak RT teh. Duh, atunya. Nya malum tinggal 5.000. Tah ayeuna kitu nya tos 50 besar di tingkat nasional gitu. Eta ge aduh eta prestasi nu kalintang saena gitu tah. Da nu namina meureun ngarintisnya di bertahap sampai na lomba pengunjungna, terus diakui di kabupaten, diakui di provinsi, sampai diakui di Indonesia gitu kan. Abi selalu mengikuti perkembangan Cicerem gitu, terutama upami eta pas hari raya teh eta kumaha eta kawayang eta duit recehna saember meureun nya. Gitu tuh. Eta upami gitu tah upami dikelola ku BUMDes gitu. Punten ieu mah punten ieu banyak Pak Im gitu kan. Eta aya pembagian-pembagianan teh gitu. Kanggo desa, kanggo pekerja, tak kanggo pemeliharaan kumaha tah. Mangga. Jadi saya tadi juga ditunggu ya pertanyaan Pak RT seperti itu. Ya. Pala wargi Ya Dumai. punten ya lain sombong, paur salah ngomong ari bahasa Sunda. Wargi Dumai sadaya. Wargi Dumai sadaya. Kurang rame. Kurang rame. Gandeng. Pak RT rada isin, kajebak terus.
Ternyata pertanyaan Pak RT tos diantos ya ku Pak Iim. Aduh, mangga tuh. Mangga mohon mangga. Kayak ngalir tilanya Pak RT. Mohon ada. Rada grogi gitu. Angel Alia. Pak RT tak kirang cai teh naik. Sanes abdi teh tadi teh ngalirik teh ka Pak RT bae. Aing ngalirikin aing nu leuwih. Iya geuning. Abdi pindah bae ka dia. Kan gitu. Oh. Iya. Upami zaman dulu gitu teh tah. Pak Iim, Pak Diding. Eta mah gaduh panyawat. Oh gitu. Panyawat camberut. Isinya apa tos gaduh suami? Eta geuning. Pak Iim. Eta geuning aya. Aduh, nyada kumahanya. Oh gitu. Mohon Maklum malam Jumat. Aduh. HP pasti. Cambrut bae upami dacan dikenalkeun teh eta Oh mah. gitu sok kenalkeun heula. Kudu dikenalkeun eta mah. Mangga kenalkeun. Ya. Iya, tadi biasa Alia. Sekretarisna Pak RT nu jangkung leutik gitu. geulis campernik liri bidadari turun ti langit. Bahenol nerkom, mapahna teh gutak gitak. Siwah entog mulang. Mangga, kapaim deh. Atuh Pak Diding teh nyarios tuh. Kan gantian. Angel, Pak Diding pasihan pil seri, sareng pil senyum. Apana pil gacor. Ayam pil gacor. Jadi kieu nya Pak RT. BUMDes itu badan yang tadi dikatakan Pak Diding badan usaha milik desa yang notabene memang pendapatan ada sharing ke desa. Karena di dalamnya memang rohnya BUMDes itu bukan profit, tapi bagaimana pemberdayaan masyarakat supaya bekerja di desanya sendiri. Tepuk tangan buat BUMDes Kadela. Geuning teh tepuk tangan si Wawong teu ngarti. Mun teu ngarti tepuk tangan maneh kudu keprok Wawong. Nah, gitu. Itu juga tuh. Epoy teu ngarti tepuk tangan. Nah, keprok Epoy. Nah, gitu. Warga Cirame teu ngartoseun tepuk tangan, ngartosna keprok gitu. Aduh, cenah ge kan ku abdi teh dipiwarang cenah. Upami bade ka dieu mah kudu ngangge sapatu. Sareng kaos kaki teu ngartoseun kaos kaki, ngartosna kasut cenah ge. Ampun. Aduh. Tos ngarosok huntu acan. Kulo mudan. Jika nama pencok kacang jeung receh ya. Segan Pak RT nganggo sapatu. Aduh, pantesan saya pisan. Zaman Jepang. Oh, gitu mohon. Lajengkeun deui pamiarsa Kampung Dumai. Urang ayeuna bade ngaleketek deui Pak Iim mangga. Jadi tadi dilanjut naon teh Pak RT? Tadi teh, Mohon. tadi. Mohon tadi. Alia tersenyum ke Pak Iim. Pak Iim membalasnya dengan gembira. Gitu. Jadi tadi masalah memang kita BUMDes ini ada untuk masyarakat. Jadi tidak hanya profit yang dikedepankan, tapi pemberdayaannya. Terbukti di Kaduela ini kami memberdayakan sekitar 230 orang. Itu pun tidak sekedar hanya karyawan, lain dengan pedagang, terus lain-lainnya yang berkecimpung di dunia BUMDes ini. Dan sebagai catatan bahwa kami ini tidak hanya mengelola wisata. BUMDes ini ada simpan pinjam, ada PPOB. Kenapa saya katakan kan taunya ya mungkin Pak RT juga taunya wah pengelola wisata gitu kan. Iya. Tapi sisi lain kami pun punya usaha lain seperti itu. Tapi memang penghasilan yang besar itu dari wisata Telaga Biru Cicere. Mungkin tadi biar tuntas ya Pak RT ya. Iya kan ya. Mohon. Jadi ada pembagian antara BUMDes dan
pemerintahan desa itu udah ada aturannya dari Kementerian Desa. Jadi kan biasanya orang itu mintanya tuh persentase yang besar. Ya. Tapi kan di aturan itu maksimal 25% dari neto, dari bersih ya. Nah, itu 25%. Alhamdulillah kami di tahun pertama semenjak saya menjabat, kami ini setor sekitar 581 juta untuk desa. Selain, tunggu dulu Pak, biar tuntas saya lupa lagi ada Pak RT kan gitu. Kami pun ada namanya CSR Pak RT. Nah ya CSR ya. Cenghar Cenghar. CSR teh. Jadi kami ada memang udah ada aturannya bahwa kami pun memberi CSR kayak ke ibu-ibu pengajian, ke ibu-ibu senam dan lain, ke sekolah-sekolah. Sampai setahun kami itu 120 juta. Kalau di total rata gitu ya, kami itu ke pemerintahan desa dan masyarakat sekitar 600 juta setahun. Kami tidak sekedar memberikan PADES dan CSR terhadap masyarakat dan desa. Kami pun alhamdulillah bisa membuat wisata baru. Gitu Pak RT. Mohon. Dikajian seperti itu. Sok mangga Pak RT. Abi bisi gelabit teh. Iya teh. Upami di kancingan teh. Suantena janten alit. Sok mangga. Kieu tadi teh CSR gitu teh. Eta upami jomblo bade nikah teh. Kenging CSR teh tah. Jelas. Ada simpan pinjam. Tuh sobheto. Taca nikah tuh. Ayo. Dapat. Kenging CSR tuh. Aduh. Nu bade nyandung eta kumaha? Tiasa tuh. Epoy, tuh nu bade. Aduh, gitu eta mah ieu teh. Mun abdi rada ngalirik ka dieu kitu. Mangga, aduh mangga. Teu kenging di polototan. Gitu. Mohon, acai mikapna upama di polototan teh. Gitu. Mohon. Amat malam Jumat mah nya. Aduh, cai. Warga Dumai eta Pak Iim nyebat malam Jumat tos 5 kali leuwih. Tos teu sabar. Hoyong mesek mah henteu nama. Mesek buah da ieu mah usum buah atuh. Duren mohon. Alia. Tos katingali teh na hatena teh hoyong naros ka Pak Iim. Mohon. Ka Pak Didi naros. Abi ge buka kacamata mi jelas. Mohon. Mangga. Aya host di Hong Kong tacan ieu teh. Angel. Teu aya. Mangga Alia bade tumaros ka saha eta mah teu langkung? Ke Pak Diding aja. Mohon, mangga. Dalam proses pembangunan dan pemeliharaan, Iya. apakah ada keterlibatan generasi muda? Punten Pak. Eta nyepeng bukuna siwah ieu ye. Siwas nyepeng orok teh. Siga sidaungan mah tos teu sabar hoyong orokan. Mangga Alia. Bangga Bapak. Iya, untuk keterlibatan dari generasi muda emang di BUMDes dan khususnya di pengelolaan wisata Telaga Biru itu generasi muda kita karyakan ya. Itu petugas-petugas yang ada di Telaga Biru itu banyak dari anak-anak Karang Taruna. Yang petugas parkir, petugas wahana, petugas tiket, itu semuanya itu dari generasi muda, dari anak-anak Karang Taruna. Gitu. Hidup Karang Taruna. Jadi bukan bapak-bapak saja yang diberdayakan di wisata Telaga Biru Cicerem, ada dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, juga kebanyakan dari anak-anak Karang Taruna. Karena sifatnya BUMDes itu, ruhnya BUMDes apa yang tadi dikatakan Pak Dirut, bukan profit tapi pemberdayaan masyarakat. Supaya masyarakat
di situ bisa bekerja, mendapatkan hasil karena Kaduela ini kan banyak anak-anak Karang Taruna, banyak anak-anak muda yang putus sekolah, maksudnya yang sudah keluar SMA, ada yang masih sekolah. Itu kadang-kadang di hari-hari weekend, di Sabtu Minggu itu banyak diberdayakan anak-anak sekolah. Jadi mereka kan sekarang apalagi zamannya medsos, pengen kuota, pengen chat sama pacar. Sobe Haikal. Jadi mereka itu kan tidak minta ke orang tua Pak RT. Subhi Haikal dapa ye. Manya hoyong chatting, hoyong online ngajual beas. Gitu. Jadi anak-anak sekolah pun diikut sertakan di petugas di Telaga Biru Cicerem. Jadi mereka jangan sampai mau jajan, mau beli kuota, mau chat sama pacar, Ngajual beas. ngajual beas. Berarti kalau Alia mau ikut jualan seblak, boleh dong. Nah, Alia mah nanti Pak RT jadi asisten saya aja. Yes. Itu hari kahayang teh kitu manehna Pan hari nempon herang-herang teh kan Babu, aduh. Alia, nomor HP. Nuhun, biasa pasihan. kan save nomor HP-na. Mohon bangga. Aduh. Iya teh. Palawargi Dumai sadaya, terang Pak RT jomblo? Terang teu Pak RT jomblo? Tos lamaran teh acan? Tos nikah teh acan? Ngantosan Ciisar ti Pak Iim.